Alqomah. Akibat doraka kaindung. Zaman kapungkur aya sahabat Rasul ngaranna Alqomah, hiji pamuda anu kawentar bager, getol ibadahna, hormat tilawat kanu janten, sepuh oge someah kasasama. Manehna cicing jeung nu jadi indungna, anu kaayaanana geus kacida kolotna. Ari bapakna geus lila maot, manehna nyaah pisan ka indungna. Sagala kaperluanana dicumponan, kahayangna dilaksanakeun, diurus, dipupujuhkeun pangabutuhna. Atuh puguh we indungna kacida nyaah jeung deudeuhna ka manehna. Dina hiji poe indungna nyarita, "Ujang, hidup teh geus dewasa, geus waktuna pikeun rarabi. Sok geura neangan jodoh meungpeung emah aya keneh. Muhun ma, pidoana we supaya abdi enggal gaduh jodoh," tembal Alqomah. Kacaritakeun, teu lila ti harita Alqomah tepung jodohna. Terus bojona kumanehna dibawa saimah jeung indungna. Tapi tisaprak kawin, Alqomah sikepna beda jeung tisasari. Sikep heman Alqomah kanu janten indung laun-laun ngurangan. Manehna leuwih merhatikeun ka bojona. Sagala urusan diatur kumaha ceuk bojona. Rek barang bere kanu jadi indungna kudu aya izin heula ti bojona. Kungsi aya kajadian nalika Alqomah balik ti panyabaan, rebo ku babawaan, rebo ku oleh-oleh. Biasana mah ari manehna keur can kawin, sok langsung bro weh eta babawaan teh dibikeun, distorkeun heula kanu jadi indungna. Tapi ayeuna mah beda. Eta babawaan, oleh-oleh langsung disetorkeun heula ka bojona. Mere ka indungna mah sapamerean bojona. Lain sakali dua kali kituna teh, tapi mindeng. Ari indungna nempo pamolah anakna kitu teh, ngan bisa bati ngusap dada, bari nyarita ngagerentes. Nah, budak teh ayeuna mah bet beda, bet robah. Tega kitu peta kanu jadi indung. Cenah. Dina hiji poe, bojo Alqomah nyarita ka manehna, "Kang, abdi mah tos teu betah sabumi sareng emak teh. Hoyong misah bumi, hoyong ngalih," cenah pokna. "Nah, beteh betah?" Alqomah bangun heran. "Asa teu pararuguh tuh da, asa teu bebas," cenahna deui. "Nya ari kitu kudu kumaha? Rek tega urang ninggalkeun emak nyalira sakitu geus sepuh," jawab Alqomah bangun anu teu panuju kana kahayang bojona teh. "Ah teu langkung akang. Pokona mah abdi hoyong ngalih ti dieu, alim sabumi jeung emak. Sok weh bade milih abdi atau bade milih emak?" Ceuk bojona ka Alqomah bari baheut. Dikitukeun teh Alqomah bati ngahuleng, hatena bingung. Kaditu kumaha, kadieu kumaha. Sanggeus dipikiran dibulak-balik, hatena gilig. Terus manehna bebeja ka indungna yen rek pindah. Atuh indungna kacida reuaseunana. Nah, make jeung pindah sagala. Ari emak rek jeung saha? Lamun galingging panas tiris ka saha emak menta tulung? Awak batan sakieu geus ropohna," ceuk indungna dumareuda. "Entong pindah jang, cicing we di dieu, da engke ge lamun emak geus maot, ieu imah moal keur saha pasti keur maneh," pokna deui. Tapi sigana Alqomah leuwih berat jeung leuwih ngagugu kana kahayang bojona.
Akhirna manehna pindah imah, luas ninggalkeun indungna sorangan di imahna nu jauh kaditu kadieu jauh ka tatangga. Indungna bati ceurik balilihan, ditinggalkeun ku Alqomah jeung bojona teh. Hatena sedih pacampur jeung keheul, tungtungna nepi karagrag ucap. Alqomah nah tega-tega teuing maneh teh kanu jadi indung, haram tah cinyusu emak anu geus diinum ku maneh teh. Sanggeusna indungna ngecapkeun kitu, dadak sakala di luar katempo langit angkeb mega mendung ngagugulung, pikasieun tandaning doana dikabul. Sababaraha waktu ti harita Alqomah katara jang gering, beuki lila geringna beuki ripuh, geus diubar aber kaditu kadieu tapi teu cager wae, malah geus teu kuat hudang-hudang acan, ngayak-yak we teu walakaya, matak pikahariwangeun. Terus bojo nawawartos ka Rasul. Nya nampi wartos kitu Rasul ngajurungan sobatna anu namina Bilal, Suhaib jeung Amr pikeun ningali kaayaan Alqomah. Ku tilu eta sobat Rasul lajeng Alqomah ditalkinan supaya bisa ngucapkeun kalimah tauhid la ilaha illallah. Tapi anehna Alqomah teu bisa ngucapkeunana, hese pisan betusna, bibirna kalaka cakep rekep pisan. Ningal galagat kitu teras eta tilu sobat teh marulih bae bade laporan deui ka Rasul. Saraparantos dicarioskeun kitu kaayaan Alqomah, lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios, "Keun kula reka ditu." Lajeng Rasulullah angkat ka bumi Alqomah. Nalika anjeunna tos dugi ka imahna Alqomah, Rasul tumaros kanu janten bojo Alqomah. Naha sepuhna masih keneh aya? Oh, masih aya, kantun ibuna anu parantos sepuh pisan, jawab bojona. Di mana ayeuna? Sawa Rasul. Ayeuna aya di bumi na, namung tebih pisan ti dieu teh, ceuk bojona. Lajeng Rasul enggal nepangan indungna. Lajeng ngolok-ngolok supaya kersa ngalayat kaayaan Alqomah. Tapi indungna Alqomah nolak alimun. Sigana nyeri hate pisan ku Alqomah teh. Keun bae sina ngarasakeun akibatina kalakuanana ka abdi, cenah pokna. Ayeuna Alqomah kaayaanana teu damang wales, hampir sakarat maut. Nah anjeun teu ngarasa karunya ka putra nyalira, saur Rasul leuleuy. Nun Rasul, manehna teh tos doraka kanu jadi indung, ti saprak gaduh bojo, teras dugi ka tega ninggalkeun abdi sorangan, manehna pindah. Abdi cuang cieung teu aya batur di tempat angar nu jauh ka ditu ka dieu jauh ka tatangga. Keun weh sinabus ka neraka bareng jeung dosa-dosana, kitu ceuk indungna. Kulantaran hate indungna tetep teuas, teu bisa diongget-ongget, nya kapaksa Rasul niwarang sobat-sobatna supaya ngagundukkeun saloba-lobana suluh di hareupeun imah Alqomah, pikeun ngaduruk manehna tibatan diganggayong hese maotna, kitu saur Rasul. Suluh geus ngagunduk di buruan Alqomah. Alqomah siap diduruk, mata ketir nu ningalina. Nya ieu kajadian sumebar ka mana-mana, beja pabeja beja. Yen Alqomah rek diduruk ameh tereh maot sabab teu bisa ngucapkeun la ilaha illallah akibat doraka kanu jadi indung.
Barang eta beja tepi ka indung Alkomah, manehna kacidaruasna. Ujug-ujug rusras inget kanu jadi anak, anungan hiji-hijina timbul rasanya inget nalika dikakandung 8 bulan, terus dijurukeun karasa keneh nyerina, disusuan 2 tahun, kabayang keur leutikna, diusap dinangna nengna, ditiupan sasatna, didoakeun malar jadi jalma anu bagja. Kanyataanana ari ayeuna manehna bet kudu diduruk ku batur. Hatena ngaleket teh, saha pijalmaeunana anu tega ningali anak kudu diduruk. Dedeh teuing anaking, anjeun gubrag ka alam dunya teh lain keur durukeun. Gerentes hatena bari ngecelakeun Cipanon. Buru-buru manehna indung Alkomah nepangan Rasul. Nun Rasul, pun anak ulah cios diduruk. Margi abdi tos ngahapunten ka manehna. Abdi ridho. Ayeuna hate abdi teu geuneuk teu malekmek. Cenah bari rembay cimata. Muping cariosan Ibu Alkomah, enggal-enggal Rasul miwarang ka sobat-sobatna. Alkomah ulah cios diduruk. Teras anjeunna nepangan Alkomah nalkinan ditompokeun kana cepilna. Nah atuh anak gorolang teh Alkomah ngucapkeun tahlil la ilaha illallah lancar pisan. Alhamdulillah Alkomah mautna husnul khotimah lantaran karido jeung pangampura nu jadi indungna, eta nu jadi cukang lantaranana karido Allah ka Alkomah. Baraya sadayana mugia ieu carios janten piunteungeun kanggo urang sadayana. Urang salaku putra kedah hormat tilawat kanu janten sepuh omat ulah baha ulah doraka ka aranjeunna. Sakitu rupina.